Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi. Faslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam wa thubutu fi ala dawam. Paslun ari eta hiji pasal. Yajibu wajib ala kulli kafatil mukallafina kasakabeh pirang-pirang jalma mukallaf, jalma anu dibere pertanggungjawaban. Mukallaf teh jalma anu kalakuanana teh nimbulkeun konsekuensi. Nyaeta aya dua, aya thawab, aya adab. Eta mukallaf syaratna aya nu nyebatkeun tilu, aya nu nyebatkeun opat. Di antarana nu nyebatkeun opat akil, balig, balagutu dakwah jeung salamatul hawas. Berakal, dewasa, dugi dakwah Islamiyah, tuluy salamet panca indrana, hartina salamet, henteu buta jeung henteu tuli. Naon ad-dukhulu lebat fi dinil islami dina agama Islam, wa thubutu jeung tetep fihi dina itu dinil Islam, ala dawami barina tetep netepan atas salawasna, waltizamu ma jeung nyecingan kana perkara lazima misti itu ma minal ahkami nyatana pirang-pirang hukum. Famimma mangka eta tetep tina sapalihna perkara yajibu wajib naon ilmuhu nguningakeun kana itu ma wa tiqaduhu jeung nekadkeun kana itu ma mutlaqon kalawan mutlak. Wanutku jeung wajib ngucapkeun bihi kana itu ma fil hali dina zaman harita. Ingkana upami kabuktosan itu si mukallaf kafiron eta anu kafir. Wa illa jeung upami henteu itu si mukallaf eta anu kafir fa fi sholati mangka cukup dina waktu salat. As-sahadatani tegesna sahadat dua, wahuma jeung ari itu sahadat dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, eta kawalanun me. Asyhadu nyaksikeun abdi an kana saktosna kalakuan la ilaha eta teh pangeran anu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah. Wa asyhadu sang nyaksikeun abdi anna muhammadan kana saktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah eta utusan Allah. Wa mana asyhadu an la ilaha illallah jeung ari manana asyhadu alla ilaha illallah anta alama eta yen nguningakeun anjeun atawa ngayakinkeun anjeun wa ta'taqida jeung nekadkeun anjeun wa tumina jeung imankeun anjeun wa tusaddiqa jeung ngabenerkeun anjeun an kana saktosna kalakuan la ma'buda eta teu aya zat anu hak diibadahan bihakin kalawan sanyatana fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah al-wahidu anu maha esa Allah, al-ahadu anu maha sahiji Allah, al-awwalu anu maha mimiti Allah, al-qadimu anu maha heubeul Allah, al-hayyu anu maha hidup Allah, al-qayyumu anu maha jumeneng kalawan datna Allah, al-baqi anu maha kekal Allah, ad-daimu anu maha lawas Allah, al-khaliqu anu maha nyiptakeun Allah, ar-raziqu anu maha ngarizkian Allah, al-alimu anu maha uninga Allah, al-qadiru anu maha kawas Allah, al-fa'alu anu maha midamel Allah lima kana perkara yuridu kersa Allah kana itu ma. Masya Allah. Mari perkara sakersa Allah Gusti Allah kana itu ma kana maka pasti bukti itu ma. Wa ma jeung ari perkara lam yasa tekersa Allah kana itu ma lam yakun maka moal bukti itu ma. Wala haula jeung teu aya daya upaya wala quwata jeung teu aya kakuatan illa billahi angin ku pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur Allah al-azimi anu maha agung Allah. Mausufun anu disipatan bikuli kamalin ku saban-saban kasampurnaan, munazzahun anu dibersihkeun an kulli naqsin tina saban-saban kakurangan. Laisa henteu aya kamitslihi eta tetep misilna Allah naon sayun hiji perkara oge. Wa wa sareng ari Allah as-sami'u eta zat anu maha nguping, al-basiru tur anu maha ningali. Wa
Wa sareng ari Allah al-qadimu eta zat anu maha heubeul wa ma jeung ari perkara siwahu tetep itu masalianti Allah hadithun eta anu anyar. Wa sareng ari Allah al-khaliqu eta zat anu maha nyiptakeun wa ma jeung ari perkara siwahu tetep itu masalianti Allah makhlukun eta makhluk anu diciptakeun ku Allah. Wa kalamuhu sareng ari dawuhana Allah qadimun eta anu heubeul kasairi sifatihi badana tetep sapertoskeun sasesana tina pirang-pirang sifat Allah. Liannahu kana saektosna Allah subhanahu masuci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah mubayyinun eta anu ngabedaan lisairil makhluqati kanu sakabehna pirang-pirang makhluk fidzati dina datna wal af'ali sareng dina pirang-pirang pada melanana wasifati sareng dina pirang-pirang sifatna. Subhanahu masuci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah amma tina perkara yaqulu ngobrol sa'adzalimuna jalma-jalma zalim uluwan kalawan luhur kabiron anu maha agung maha besar. Wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng ari mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta alama eta yen ngayakinkeun anjeun wa ta'taqida jeung nekadkeun anjeun wa tusaddiqa sareng ngabenerkeun anjeun wa tu'mina sareng imankeun anjeun anna sayyidana kana sayaktosna junjungan urang sadayana wa nabiyana sareng nabi urang sadaya Muhammad ibn Abdillahi tegasna Kangjeng Nabi Muhammad putra pamagetna Sayyid Abdullah ibni Abdul Muttalibi anu janten putra pamagetna Abdul Muttalib ibni Hashimin ibni Abdi Manafin al-Quraisyu anu bangsa Quraisy sukuna. Salam muga maparieunan rahmat sa Allah Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi. Wassalama sareng muga maparinan kasalamatan Allah ka Kangjeng Nabi. Abdullahi eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusana Allah ila jami'il khalqi diutus ka sadaya makhluk. Wulida dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad bi Makkah di kota Mekah wa bu'itsa sareng diutus Kangjeng Nabi biha di tu Mekah wa hajara sareng hijrah Kangjeng Nabi ilal Madinati ka kota Madinah wa dufina sareng dikubur Kangjeng Nabi fiha di Madinah. Wa annahu sareng saeutosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sadiqun eta anu maha jujur. Sadiqun eta anu jujur fi jami'i ma dina sakabeh perkara akhbaro parantos ngaberitakeun Kangjeng Nabi bihi kana ma. Faming dzalika mangka eta tetep tina sapalihna itu ma akhbar bihi adzabul qabri ari siksa kubur wa naimuhu sareng kenikmatan kubur wa su'alul malakaini jeung pertanyaan dua malaikat mungkarin tegasna munkar wa nakirin sareng nakir wal ba'tsu sareng dibangkitkeun deui ti kubur wal hasu sareng dikumpulkeun wal kiamatu sareng poe kiamah wal hisabu jeung perhitungan amal wa thawabu sareng ganjaran wal iqabu sareng siksa wal mizanu sareng timbangan wan naru sareng neraka was siratu sareng jembatan wal haudu sareng telaga was syafaatu sareng syafaah wal jannatu sareng surga wal khuludu sareng langgeng di itu jannah ru'yatu sareng ningali lillahi ka Allah subhanahu masuci Allah wa ta'ala sareng mahalur Allah fil jannati di surga. Wantu mina sareng yen ngimankeun anjeun bi malaikatihi ka pirang-pirang malaikat Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusan Allah wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitab Allah wa bil qadari sareng kana qadar khairihi tegasna alusna itu qadar wa syarrihi sareng awana itu qadar minallahi eta tetep datang ti Allah ta'ala mahalur Allah. Wa annahu sareng saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina eta anu jadi panutup para nabi wa sayyidu waladi adama jeung anu jadi pemimpin anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ajma'ina tegesna sadayana. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.